Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dara, mang sadayana. Satu acan ngawitan diajar, urang ayeuna urang wawanohan heula. Naon sih ari wawanohan teh? Wawanohan teh nyaeta perkenalan. Tak kemerikan urang sadayana teh tak acan kenal. Ieu saha itu saha janten ayeuna urang wawanohan heula. Tapi wawanohanana ngangge bahasa Sundanya, kembalikan orang teh orang Sunda janten kedah ngangge bahasa Sunda. Tah ayeuna kumasih carana wawanohan dina bahasa Sunda teh. Nah, wawanohan dina bahasa Sunda kin urang dicontohan laku Bapak. Kahiji nyaeta aya nu namina wasta. Nah, wasta teh nyaeta nami. Terus anu kadua nyaeta nenehan. Nenehan teh nyaeta panggilan. Anu katilu nyaeta kawit. Kawit teh asal. Anu kaopat nyaeta hobi atau karesep. Nah gitu. Takin urang dicontohan laku Bapak. Salajengna kin hidup ngadamel video sewang-sewangan terus diupload kana grup WhatsApp. Tengetan heulanya Bapak ngadamel wawanohan videona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Lulu M. Firdaus. Nenehan Lulu, Bapak Lulu. Kawit di Cantayan Cisaat Sukabumi. Hobi atau karesep nyaeta sagala rupi olahraga Bapak resep kecuali renang Bapak resep. Kamaman sadayana resep kecuali nu pait-pait varia daun gedang Bapak resep. Terus deui naonnya seueur Bapak resep ka hobi nu paling penting hobi Bapak hobi basket, main game, main futsal, masukin hobi. Sakitu wae ti Bapak hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, ayeuna mangga hidup wawanohan sapertos mitos dicontohkeun ku Bapak. Hasil videona biasa diupload kana grup WA. Sakitu wae ti Bapak, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.